pasti menjauh dari isu. Terus enggak? Mentak boro-boro rek 2 rek 3 da geuning teu make ilmu mah nyasar kabeh. Terus enggak? Bisi teu percaya ya pribados nyarita ieu tah saksina bapak-bapak. Ya. Pusing henteu komo isuk rek lebaran, ayeuna teu boga duit, isuk rek naon saminggu rek lebaran, apan teu saeutik bapak-bapak anu botak murah-murah. Bahkan teu saeutik keur memeh kawin mah kiloana 78 kilo, begitu geus kawin karak menang sataun turun 30 kilo. Terus naon jadi sama? Tuh. Makanya pribados kasanti manusia ulah ngaji ngumpul kudu bisa neangan naon? Neangan duit. Terus dalamun ayeuna urang ngaji ngateuh unggal poe. Tuh, pribados misalkeun ngaji magahan pamajikan ada unggal poe, ai pamajikan jeung anak can nyaho pangeran jeung dipagahna ka kamari sore, angger mah yang dahar mah ku sangu lain ku puluh. Terus berarti urang kudu siap naon? Maka cik asal ulah ninggalkeun ngaji. Baik memang menangkan dagang, iya cina pada dagang lain, tapi orang yang enggak sudah gitu. Bisa neangan, ari ngaran bisa neangan duit, mah lain kudu patokan usaha. Orang pandai mencari uang tidak harus kerja. Orang pandai mencari uang tidak harus dagang. Orang pandai mencari uang tidak harus jadi pangkat. Bagaimana caranya saja yang dia miliki, selagi cara tersebut tidak bertolak dengan aturan Allah, ya boleh-boleh saja. Silakan. Kalaupun antum bisa mencari uang dan bisa menafkahi istrinya, keluarganya dan lainnya dengan duduk manis halu, silakan. Allah tidak nyarang. Masih Indonesia tuh nyarang. Dengan jenis berbeda. Itu nyari atau gitu. Itu cara apa? Peko mah ente. Nang di mana pamajikan namprak tuh. Di mana namprak, maka seorang suami tidak boleh harus diberi. Lamun teu dibere ditulis ku malaikat doraka. Dengekeun ente tah. Kasaha ieu? Tuh kalalaki. Entah nyeuleuh ka di oke, disehan. Beres teh. Dengekeun tak mane. Mane. Begitu datang tanggal 30 kontrakan berusaha kudu dibayar. Siapa yang bertanggung jawab? Bukan istri, tapi kalaupun antum tidak membayar kontrakan bekas tidur istri dan anakmu, di akhirat Allah akan menghisab lebih berat daripada orang yang meninggalkan sholat. Na'udzubillahi min. Tuh, jadi cicing gak apa-apa. Bisa yang kawin buru-buru dengan gemelang. Karena sampai ya dan nafsu atuh lamun urang digawe hiji ibadah tanpa dengan ilmu itu nafsu. Dulu ibu bapak saya, maka antum harus berpikir, makanya jelema yang pikiran halus sholat subuh kudu berjamaah. Anu tara berjamaah sholat subuh mah utak pikirannya ibu saya. Jadi bukan isu teh kieu cukup kuta aya we. Pak, kontrakan lainnya apa? Kok ada lain apa? Kudu dibayar bagaimana atuh? Pak, udah bayaran aing ge. Pak, atuh boga beas nyanyi apa? Ada yang adan bejaan mengajikan. Pak, eta adan ke apa? Eta adan dan komat. Jelema geus lieur mengajikan. Tuh, bisa. Makana ieu suami teh caroge urang teh naon sababna ka majlis lobana istri wae. Ai lalaki mana bisa dihitung teh sabaraha jentul. Paling loba 20 urang eta ge beunang maksakeun bener bapaknya sareng bapak ieu. Beunang maksakeun. Beunang naon? Maksakeun.
doraka henteu eta Bapak dan teu doraka ngambeurkeun ka ditu na boga moal boga nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam muntah mah ibu sadayana ya proses cepat Allah mere rezeki hiji anu ku urang apa ulah poho dina ati eling ka Allah, ulah poho dina ati eling ka kakasih Allah, insyaallah eta berkah. Kira-kira bisa eling mah cara diurang ka Allah jeung Rasul nya moal atuh da sapot keur elingna coba lamun dijiwir mah jiwir mah diajak ngapura ka mana ka mana teu ieu tah semakin tua hidup di dalam rumah tangga semakin terasa bagaikan urang naik perahu terus ombakna keur gede kekhawatiran terkelebu bahkan kekhawatiran urang abus kajero cai itu akan terasa di saat umur orang sudah tidak dewasa lagi. Katakanlah umur suami kita 50 tahun, geus loba nyeri cangkeng, nyeri bitis, nyeri tuur, nyeri hulu, nyeri bohong, nyeri jeli, nyeri biru. Kalau sudah 50 kemana? Dikurang. Di mana itu kaduhungna tatkala itu di mana ente urang sadayana sudah masuk ke liang Allah minta kabeh bertanggung. Wahai suami, ya saya. Siapa nama kamu? Udin. Pamajikan. Sebentar saya. Pamajikan saharuna. Ya kunaon pamajikan maneh bet guruna salah. Aduh ka. Nah maneh teu ngadidik ka pamajikan sehingga teh guruna salah wae. Dilagor ku malaikat. Nah ieu pamajikan maneh adusna salah. Nanti dibicarakan kemana? Tidak bisa sih. Nah bagi yang tidak bisa, tapi yang tidak bisa. Nah waktu itu di luar mana ajengan? Seueur. Nah itu berarti pernah hadir? Korea. Tak boleh. Mangkalik sekali nak kok 7 hasta napal kanan. Punten tak ke bapak-bapak. Lain nyingsiran bapak-bapak sakis. Dan memang kenyataannya bakal seperti itu. Itu bakal seperti itu. Jadi sholat bojo, mandi adusna bojo, tuangna bojo, sarena bojo, terus pakai bajunya bojo, itu sadayana akan ditanggung jawab oleh suaminya jika suami tersebut di dunia henteu nempatkeun kana aturan yang tepat menurut ajaran agama Islam. Pemajikan pakai celana apa? Celana apa tadi? Celana. Lain ulah dibeli, usah eta celana teh peknya beli, nanti pakai nanti jero, hari mah dipakai di luar. Tetap jadi Superman, pas Superman mah celana jero di mana? Di bawah aku ini 30 tahun pakai kene naon, lain jin bujur saya di kieu. Dipakai kene nonggeng beri milihan jero gini. Katingali ku santri kureun kapok. Beres? Tadi apakah lamun teh ieu bojo urang make celana punten banyak make celana teh legging ai celana legging teh celana nu nembongkeun lega kolbok daging ku celana legging mah daging tur katingali teh daging bitis daging bujur bahkan menyelap dina pingpingna dipake ku kapas atulah numora aki-aki dia bentar cenghar aibek kesalakina ada aja begitu reka pasar keliwat pakai caranya mereka mana mah mereka pasar gitu halus jadi mama istri modern ditinggalin teh di pasar teh leuwih ti 20 lalaki leuwih ti 20 lalaki nu ningali pamajikan urang make daun make legging itu sadayana doraka nu ningalina doraka teh doraka anu makena omong dipake unggal poe ka pasar make naon make legging make ningalikeun supaya lega kolbok
daging tu tinggali daging abdi, tu tinggali daging bitis abdi, gitu eta teh makna lejing teh saya. Katingali terus najan ibu keur tahajud angger urang bakal ditulis dosa, disebut dosa mujawir. Katos awal tahun 2020 hiji lepas ke legina ulah dipakai di luar tapi di mana? Da abdi sok resep make eta silakan tapi dipakena di jero imah di kamar oleh sorangan. Tinggalikeun ngasarki tanpa legin abdi. Rek ieu bener. Tah. Asal salaki sah. Ya, ku salaki mah teu kudu make legin tuh make naon yang empek aya teu nyergin urang teh. Terus karena ada hal yang dibolehkan oleh agama sehingga sesuatu yang dibolehkan oleh agama itu tidak dilarang oleh agama sehingga kita berbuatnya tidak menjadi dosa. Itu jadi ulah lebih ke kanan ya orang nuntut taubat ke Allah tapi dosa terhapus sebab orang meninggalkan melihat nyambur awean tuh selesai di komen jadi melihatkan memperlihatkan anu mantap jadi dosa kurang ganjarannya ulah ibu sadana kok malah kesini ini mau coba kok itu makan lagi saling menggalinya jadi bete kurang saling menyayangina kurang jeung cara bete kurang da loba ditinggali usaha yang disebut saling menyayangi terus saya mengasihi saling menyaahi ayat itu bahasa Sunda. Bahasa Sunda itu guna menyayangi, mengasihi, menyaahi, mengasihi bukan itu. Jadi kurang bersama berapa ditinggal besar. Batur, dia lebar besar. Ditinggal itu ku angkot, ku supir angkot, ku ojek. Berapa terlepas. Eta pemajikan kurang menengurus. Nu meuli lejingna salaki, nu meuli sabun mandina salaki, nu meuli bajuna salaki, nu meuli odolna salaki, nu meuli kecantikanna aya dipake dibikeun ka batur. Das mereka pasar teh make naon? Make nu beureuh, make lipstik di luhur ongko, di handap kurang puas di diri dino di bulu kayak diusikin pas keluar teh hiji dua jeung na bisa eta tisalaki asalawar mandi sabun tisalaki sapo paragi diangir paragina teh keramas tisalaki baju menang memerikeun salaki calon lagi menang memerikeun salaki emas emang memerikeun tapi dipakena jarang keur salaki jujur terus jadi mau nggak bohong terus nomori baju salaki nomori baju celana salaki nomori kecantikan salaki lipstik menang salaki sampo menang salaki sabun menang salaki odol menang salaki sehingga aku kecantikan dipakai ku istri disulaplah dengan uang suami tuh cicing berarti masak terus disulaplah dengan uang suami anu tadi narada karada oke bisa jadi lurus kuit terus anu tadi mancung ka jero bisa jadi keluar kunaon ku duit mah nu tadi keriput oke bisa jadi naon lemes deui kunaon siapa yang mengadakan itu suami kita. Lalu kenapa kalau kita pakai bukan untuk suami kita? Ini kesalahan orang. Lalu kenapa begitu kita dibeliin oleh suami kita, terus dibeliin baju oleh suami kita, kecantikan pun dari suami kita, lipstik dari suami kita, sabun dari suami orang, suami orang.
air dipake kurang ke kaundangan lain ke salaki. Apa itu tidak dosa? Dosa. Dan bukti narek HS mah betul PKS tapi nyampe ur pasal arek sare mah jeung salaki make kutang nu geus pegat sabelah. Daras diasolkeun make celana training nu geus 7 tahun teu diseuseuh. Daras nonge bari geus kieu teh nu bolong geus teu kahitung bener mah nya. Nonge salaki teh rek liwat teh jadi naon? Bener ya bapaknya? Sore ikut apa? Itu bukan untuk berarti yang kita beli buat siapa? Pertanyaan itu buat siapa? Andai kata ibu membeli sesuatu dibelikan oleh suami kita, lalu kita pakai bukan untuk suami, itu berhadapan dengan hukum syara, kita akan berdosa. Na'udzubillahi min. Makanya pakai kurang, pak tingali, tuh, pakai baju teh harus hareupeun, tuh tingali mama pantas itu. Oh, ayo urang mah kitu teh dina naon? Dina kaca usah sakikieuan. Bos kadieu geus. Kasaraki, lamun cek sakit teh. Mama pakai baju ieu tambah cantik, ditulis ku malaikat ganjaran. Praktekkeun balik di dieu. Awali tahun 2020 jadi sini kan pakai baju hareupeun saha. Suri. Ini keserius Pak Yus. Lamun keserius nah. Serius. Make, yuk make liput hareupeun saha. Tinggal lipat. Ini lipstik mahal. Harganya bukan 1.000 tapi 100. Sekali pakai napalnya 3 bulan gak bisa dilepas. Pakai kurang itu pakai cek salah sini. Mana mah tidak sok mama dipakai. Oke, cek kalau baru salah lagi 3 bulan. Sih, dah benar. Dah eta orang dipambelikeun di persik teh kersaha. Bikin heula ka saha. Bapak abdi bisi dihisap pakai lipstik Pak. Ya kan tenang, itu mah dihisap. Tapi aing dihisap, amun hayang ulah dihisap cek bahan jawabannya, ka bapak heula. Tapalkeun heula ka salah. Di mana eta mapalkeun? Oh ibu. Rek dina tarang. Rek dina bohong, rek dina iuna, atau rek dina bujur ngepek. Asal sadayana boga salah. Tingalikeun saha. Terus urang make naon? Make ka dieu teh nanti. Make 15 menit. Pokoknya make blow on itu sih. Dipake kurang, tingalikeun deui ka saha. Tingali Pak mama ayeuna maradana mantas bener glowing jadi nah tingali mama ada keun tapi bisa saraki ini bermuai ada ketinggalan sok atuh jadi gitu baris diganjar kok cah ganjaran orang berbuat kemarin yang banyak lagi gampang gede-gede ganjaran itu adalah di dalam rumah orang. Pakai baju tingalikeun ka salaki, pakai emas tingalikeun ka salaki, pakai lipstik tingalikeun ka salaki, bahkan apabila perlu cobaan. Taeta betul apa yang diberikan suami tatkala disuguhkeun ka salaki najan ibu teu niat syukur sudah masuk karena kata-kata syukur ke Allah Subhanahu. Mulailah dari tahun 2020 balik di dia aku kudu marakeun lo boga salaki lo teu boga mah talar tapi bisa talar aja sok terus eta teh siga ganjaran tapi gede da ulah poe dipake
Urang mah boga pikiran teh dosa gede we nu moal dihampura aya nu leutik dipigawe unggal poe dilalawarakeun kurang kan salah. Jadi kalau kita berbuat baik sekecil semut anu panguleutikna, tapi andai kata kita amalkan secara rutin tiap hari, itu dari kecil bisa jadi apa? Besar. Ibu ningalikeun awak kacaroge nangulkan diganyar. Diganyar tadi bisa. Itu tinggal iwaka mama tos iwak. Cek salah titenya. Dunya we ukur. Cek salah titenya suku Jawa iso. Mandi apa nah yang menang naon hayang menang ganjaran abdi teh bapak pangku bebeja ayo bapak mah bebeja teh naon isu teh ibu manggieunkeun naon kopi ka saha ajar bapak abdi hayangna mah bapak teh hayang ngopi panggieunkeun eta nyieun kopi bisa jadi sabab bukakeun pintu surga ya saudara. Masya Allah. Kita perlu gitu majikan. Terus, gede ganjaran mana bisa? Ya ibu manggilkan kopi. Eta kopi teh dikocak we kusaha. Kowe dapat teh dikocak di tunang geus kitu kopi. Itu mah ngocak hungkul. Kocek panas di kocek. Inung kucaroge itu bismillahirrahmanirrahim. Lagu seru kucaroge. Cek caroge alhamdulillah. Seger mah ditulis kok. Pilagenya anak isuk mah sadia benang obat turun teuy we. Ibu mah teu kudu meuli mikiran meuli kopi, da kopi mah di pikiranna meuli usaha. Tuh belah gitu. Belah dia mah teu kudu mikiran meuli kopi, belah dia mah teu kudu mikiran beas, belah dia mah teu kudu mikiran bayar kontrakan, belah dia mah teu kudu mikiran budak jajan, belah dia mah teu kudu mikiran ibu werek meuli baju teu kudu dipikiran aja. Anu mikiran mah belah mana? Belah gitu. Tak belah dinya kabeh, bentar pribadi sampai ke belah dieu. Terus tuh ya orang diberi fasilitas ku Allah ti ibu sadayana masya Allah mata pantas Tuhan Rasulullah SAW ittaqullaha wattaqu bin nisa bertakwalah anjeun ka Allah Ta'ala dan uruslah semua perempuan-perempuan yang kamu miliki karena kesuksesan yang Allah berikan kepada seorang laki-laki adalah laki-laki yang bisa mendidik istri dan anak-anaknya bukan karena dia pangkatnya tinggi, uangnya banyak, rumahnya besar, bukan itu tapi yang Allah angkat derajat seseorang karena seorang suami bisa mendidik istrinya dari kegelapan menuju tempat terang benderang, dari bengkok ke mana? Karena lurus, tina bodoh kana itu orang sukses. Masya Allah, ganjaranna dan apal ganjaran mah ibu sadayana punten tingali para kiai para ulama apal ganjaranna gede gede bodoh dan teu cukup hiji. Terus hayang boga lo mana? Ulah sok suudon kiai mah kawin teh cenah mun ulah sok suudon itu teh butuh naon ganjaran kita yeuh keur nu hiji keur nu dua keur nu tilu keur nu opat Allah diberi derajat anu tinggi dan derajatnya beda-beda. Ibu we caroge mang nyetrikakeun baju sah caroge terus mangnyeusekeun baju caroge padahal itu kewajiban sah kami caroge nyusul teh ya papa puntennya bisa apa di bejana nyusul teh kewajiban papa kewajiban salaki masak kewajiban salaki ngombehan budak kewajiban salaki nyetrika kewajiban salaki melan duit kewajiban salaki bayar kontrakan kewajiban salaki ari istri mangan hiji nurut salaki dong salaki kita nyuci dulu pasti pengdarimu Pak Iswan tuh ayo sudah dendam
Aduh, masya Allah. Atas enggak? Atas. Itu bisa. Jadi ganjaran urang loba di bumi. Tah, kumargi urang loba ganjaran di bumi, omat ibu mau kemanapun harus ada izin suami. Cobalah ibu belajar ditutup aurat. Apabila perlu pakai cadar. Tidak memakai cadar asal tertutup auratnya, tapi ulah nyusok pakai lega kebo. Karunya kaki-kaki. Nu bongkoknya bisa lempeng nih. Beres? Tuh. Jadi semoga urang doa alumni ayeuna ka Allah Subhanahu wa ta'ala segala keburukan yang telah kita perbuat di tahun yang lalu, semoga Allah menggantinya dengan kebaikan di tahun yang akan datang. Kasusah, kabingung, semoga susah rara. Kerwe tahun belakang. Semoga dengan awal tahun 2021 Allah tidak lagi memberi kesusahan dan kebingungan. Terus jongkok.